iya. Beda bau-bau nanya sepupu tadi. Langsung aja bener bener. Sono ay ka jadi hijau. Assalamualaikum Acep. Waalaikumsalam. Saha? Weh, Astagfirullahaladzim. naon? Oh, harianeun euy ngampi ka urang. Cageus. Sono. Alah. Besok keula can tita. Eta mah sanalnya. Bulu abus ah. Aduh, hai mah. Diuk, burukan diuk. Aduh, si Kema. Naon mah ya naon mah? Aduh. Lu geus teu loba ngomong eta mah diuk heula, hayang naon? Hayang naon? Aduh. Oh, siap. Keula tukun-kun ka dieu nya. Yuk. Oh. Aing mah. Ieu boga kolot. Kemak cager. Boleh lah, Acep. Salam Acep sini. Kukurilingan, mati berayat. 7 minggu kukurilingan. Pun mak lu mah geus kolot kam ai naon nanyakeun ka budak kamari budak anyar ka dieu sekali ini. Acep ini. Oh, ka dieu. Eta kakak kasbon geus eta mah. Wah, ai kasbon mah Acep sama di kurat. Kasbon bae. Lain ngomong si eta budak teh Kang Dedi itu umurnya 9 tahun. Hari Acep ini mah kalau kayak 27 jalan Acep. Waduh, jadi mana kolot gitu? Ari mah teu ieu. Justru urang mah bertanya-tanya, ieu mah umur 9 tahun. Mama di dina Acep, emang Acep dah 85 setengah. Manya setengahan. Berjalan Acep. 85 setengah gitu. Lain mah teh ngahaja kakumpul. Aja mate. Alatana naon? Sono jeung jangan jadi gitu baheula masih di koloti. Tapi di parapan Acep teh kumaha Oh, teh. ingat eta keur di sawah geus gede kieu nya. Kayak teh kan bejaan Acep ayeuna mah jadi penyanyi terkenal Acep kun teh. Nya heueuh mun pernah ngadenge mun dari TV urang sok beda amun bersih poho deui tah. Geuning mun mah bisa apa keneh kabuat kumpul ayeuna. Lain ku masalah banget na Eropa hari banget Acep. Heeh. Mana apa teh ku bau nah. Cek aing ku auna aduh. Ieu apa? Mana teh kali itu kelihatan teh bisa angseur we heula Acep. Oh, kamu itu mah teh. Oh, balak kotono beberapa. Apal kene bolok kotono tama anak urang teh nya syukur mah sehat kene. Tapi mah masih kene manggung eta teh anak. Alhamdulillah. Loba. Alhamdulillah gitu terkadang lah gitu. Oh, dibayar. Pantesan atuh nya pas dibayar anu ngadenge euy mah kamari anyar kene manggung. Urang teh musuh esi mah inget kene teh ka kun-kun gitu katanya ingat nama. Alhamdulillah. Oh, aya bejana cenah cekun manggung di daerah anu susul kumaha teh. Lain. Ngos-ngosan ada teh cenah gitu. Aya bejana cenah kun tadi ditu. Apa teh lain di Acep. Makanya aya kun cinta gitunya, incuk mah teh. Kasep itu mah. Itu mah berapun. Lokada teh tiga nang kapetot itu mah. Terus dina TV nasional pernah nonton radio. Kun aya tapi lain kene. Aneh, saya mah. Ngaku-ngaku. Jadi mata nyeri hate itu anu ngaku anak sakit mah. hati di sini aja. Hah? Di sini sakit hati. Aduh, nih gaul. Mapai lagi kali aja. Aduh tambah sing kayo ka ditu teh. Nya, apa urang? Urang kenalkeun heula atuh ieu teh Sarios. Ieu teh emak kun oge. Karena aja dengan atuh ali. Heeh, udah sok ka kebon wae atuh makan make stocking ka kebon teh. Ieu emak kun si cantik jelita sakapeung nya. Tiba-tiba hideung. Dengan aneh ngorak wae si Kemama. Iya, dijamu wae aja. Jamu. Jamu dapat wangian. Rumah dapat wangi aja. Oh, itu wangi naon dong? Wangi jeruk. Ulur aja. Ulur. Siap. Emang rek nanya naon sok ayeuna sorong kapun teh ka hijina. Lain saya gitu ya. Udah alhamdulillahnya pun ayeuna mau jadi artis. Alhamdulillah itu berarti kolot di rekan-rekan. Bahwa aku hayang kawin ada di kawin hayang kena kawin. Itu bisa ini. Tadi aku salah ya. Majikan. Habis kawin. Engus. Saya takut. Lu tau hese. Dengan
majikan gitu teh hese. Geus. Da ikeun itu teh ka urang anehna teh. Oh gitu. Jadi mana silakan. Oh. Jangan deui. Nya nunggu aja. Wah, geus hiji lah. Jadi hati yang mah geus kandung teh. Biar boga inung. Pasti udah aku. Orang minum. Minum mah. Kacing hati itu tadi suguhan atuh. Lah kayaknya kalau saya ngobrol lah sono kudu oke. Doa we di emak gitu takut kurang jadi sukses. Mudah-mudahan doana deui sing sukses. Ke itu mah aduh. Hai masalah kita tadi teh. Aing Teu anak teu ilungna aduh dalam lain kakolot mah ya mungkin panyangkeun ke udah bawa ka resep mah. Udah bawa ka resep mah. Oh mama goreng peuteui terus jengkol anu cek mah peribahasa cenah urang teh memang teu bau peuteui berarti perlu diubaran ku jengkol gitu. Ya cuma makan jengkol. Gitu. Itu aduh. Tapi malam alhamdulillah pokoknya mah sehat. Ari mah enak buka grup musik tuh mah. Alhamdulillah. Naon bajidor naon. Bajidor aya. Kaliningan aya. Kaliningan. Urang teh sono ka mah nyanyi hayang cik nyanyi Daun Puspa urang teu resep teh teh. Daun Puspa. Heeh. Apa kene? Apa? Iso nyanyi Daun Puspa anu urang. Numpang. Aduh, aing buka kolot. Daun Puspa. Dari mama tadi bayar masuk tara balik aja. Oh gitu. Kudu dibayar wae mama. Diduit hirupna mama. Heeh, bagi mah buat kompor itu gede-gede teuing seberagam, berakarat. Sekarang. Kenapa ya tuh? Siap. Waduh mah. Ya. Soalnya aja kayaknya. Alhamdulillah mah manggung teh aya we hiji dua da gara-gara lockdown, corona teh anjing. Nah, lockdown. Lockdown teh pucekak, kayaknya nu kitu lain. Kok kutaun. Heeh. Teu nyaho lockdown cek urang teh apana pucekak mun Cekak. Gitu. lain ai itu anu sawah nu belah handap aya keneh na. Aya kene aja. Anya mah teh. Sabaraha Naonana? Legana. Legana. Mana lega sabaraha mah itu. Tumbak. 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 Seberapa meter maksudnya? Eta kira ngapleh namanya itu tumbak. Tumbak. Tadi itu. Tumbak. 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 Tumbak itu. Itu saya tangan tumbak aja. Tumbak. Enak di sawahan atau di kebunan enak? Namanya di kebunan aja. Kan malah lauk mah. Mana lauk? Lauk di kebun, kebun di lauk. Ada apa ya malah lauk di kebun tak ada deh. Belum tahu. Orang aneh, curang ge. Macam boleh lauk gini aja. Sebelah hiji. Nah, kadang melalui di cangkiran aja. Make digarit, make gitunya diasuh. Celap anak lauk aja gitu. Di pelakon. Jadi. Hanya modal. Aing buka kolot tadi. Wes aing kaliwat lapar ya mah. Guys, aing nama kira man penting sehat. Terus nuhun pokona bejakeun anu nyanyi lagu hayang kawin teh urang nya. Anak mak gitu. Anu nyanyi hayang kawin teh cekun-kun teh. Anak mak. Alhamdulillah. Mah ngarasa nyeri hate mun lalajo aya kun-kun ternyata lain. Terus anu pencipta laguna si eta lain. Nu akhirna mah eta teh pencipta laguna teh Kang Irawan teh eta gitu nya. Ulah dugikeun ka lepat. Mun atuh mah lapak. Entah. Oh tadi lapar. Acis sampai asup silang. Aing buka kolotnya. Cek aing aduh, teu anak teu ilungna mentak duit kasbon. Mereka lewat aja. Dawan, pangarsep asin pedak, peuteui, terus laladna hayang naon deui sok? Mana aya mah aja. Ais kenteng dulu aya aja. Aya di dieu mah. Jangan itu di dia aja. Naon? Mama kada sok. Naon? Yang cobek kurung ayam. Copet tuh? Cobek kurung ayam. Nah, asap budak kan. Lu udah aing lieur berendahan siga naon? Aduh, ayo udah masakan ya. Siap. Mak, daguan, cici. Ira pokoknya mah nyiksa dari injo teh. Mampun si cepun kuno ngalewat. Aing rek baik.
Tuh mantai bela lapar deh kak.